Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi urang sarerea Kanjeng Nabi anu mulia Muhammad jenenganana Arab Quraisy bangsana Ramana Gusti Abdullah Ibuna Siti Aminah dibabarkeun di Mekah wengi Senin taun Gajah Rabiul Awal bulana tanggal kedua welasna April bulan Masehina tanggal ke-20 Ari bilangan tahunna 500 cariosna 70 panambihna sareng sahiji punjulna Siti Aminah misaur waktos babarna kacatur ninggal cahya maning ngempur di bumina hurung mancur parangina Kanjeng Nabi jatni kapinuh ku puji pinter tur gede kawani sabarnya kasasami keur 4 taun yuswana diberesihan manahna Nabi dibelah dadana malaikat nu melahna Jibril kadua rencangna Mikail jenenganana ngesikeun kana manahna ilmu hikmah sapinuhna tuluy dada Kanjeng Nabi gancang dirapetkeun deui sarta teu ngaraos nyeri dicap ku khotamin Nabi Rama Nabi kacaturkeun pupusna kacarioskeun basa Nabi diboborkeun dua sasi kaunggulkeun kagenep taun yuswana ditilar pupus ibuna Nabi dirorok eyangna Abdul Muthalib asmana kersana Rabbul Alamin Kanjeng Nabi nu prihatin yuswa 8 tauna eyangna mulih kabatin sabada wafat eyangna Nabi dirawat pamana Abu Thalib kakasihna saderek teges ramana Kanjeng Nabi sering pisan dicandakan negara Syam
sok nyandak barang dagangan, didinya teh pajeng pisan. Kacatur di eta negeri loba pendita Yahudi sareng pandita Nasrani nu teu pangjeng Kanjeng Nabi. Sadayana sasauran ieu jalmi menyalahan pinabieun akhir zaman Toret Injil geus ngiberan. Sifat Nabi panganggesan aya di anjeunna pisan. Harita loba nu iman ka Nabi ngangkeun panutan. Karesepna Kanjeng Nabi ka Gusti Allah ngabakti di Gunung Hira maranti ibadahna saban wengi. Didinya joka sumpingan Jibril nu nurunkeun Quran kalawan dawuh Pangeran Nabi didamel utusan. Harita yuswana Nabi 40 tahun kawarti diutus ku Allah pasti ngembarkeun agama suci. Anu iman pangheulana Siti Khadijah garwana Abu Bakar kaduana sahabat nu pangmulyana. Murang kalih nu nanoman anu pangheulana iman Sayyidina Ali pisan kana bisa derek pisan. Jeung ari jalma belian anu pangheulana iman Sayyid Bilal kaleresan anu jadi tukang adan. Ari lolobana pisan ka Nabi teh ngamusuhan nganiaya ngajailan teu aya pisan ras-rasan. Nuju tanggal 17 bulan Rajab nu kacatur runut kaol nu kamasur Kanjeng Nabi teh disaur dipapagu malaikat nyandak burak nu kasebat lempangna teh cara kilat tutunggangan Nabi angkat ti Mekah ka Baitul Maqdis telami-lami antawis ku jalma henteu katawis kersana Gusti nu wacis.